Munggaran anjeun pojaan kiwari mah janten manten, sabab anjeun mutuskeun hubungan rek dibubarkeun. Tapi jujur tina hati sim abdi can bisa nampi keputusan ti salira megatkeun tali kacinta. Masih aya tapak cinta nu ngagurat dina rasa, masih dina jero dada tapak cinta ti manehna. Hese pisan rek narima datang cinta nu liana, lantaran nu dipesuka nyicinganna cukang rasa. Kamana asih kamari, kamana iketan janji, geuning ilang taya deui ngeun kur tapak nu kaciri. Baheula taya sudana mangkukna taya jalirna, dina samangsa ayeuna ngeun kur ucap nu sulaya. Kamana tapak cintana, kamana tilasnya ana, nu nganti taya robina, nu janji tambo laksana. Ceuk beja bakal karasa mun ras cintana sulaya, geuning enya jeung buktina, geuning enya jeung nyerina. Kumaha harapan diri angin ti pasrah ka Gusti, kadar-kadar nu tos pasti teu beunang disinglar deui.